Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Rawun Mabuaran. Ayeuna bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Supriyatna N Sabah. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngeurah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Rawun Mabuaran bagian anu kaopatna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betor simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Harita bisalemi gusat gesut ngisikan beas ketan tuluy marud kalapa anu maksudna rek nyangu ketan keur nyuguhan engke anu baralik ti sawahna nu ayeuna keur ngarunjalan parena teh. Singkatna ieu carita anu ngunjal eundan geus daratang, anu ngagotong daging maung oge geus jarebul, tinggal ngarecah daging maung jeung mangkek pare anu geus gararing. Dulur-dulur, sok aya nama biji rek marandi heula, nya marandi we heula ka ditu. Ngan ke rengsi salat Isya mah, weana we kadarieu deui. Urang ngahiras mangkek pare karunya lah, ngarah buru-buru beres. Daging maung mah mending marawa we atahan sabarongkos sewang masuk marawa kitu cek kokolot lembur minangka umajak ka warga dusun Cikalong. Rengse salat Isya norek ngahiras mangkek teh geus daratang bisalmi bari dibantuan ku papada awewe deui tatangga dekeutna ngunjalan piring jeung ngajagrageun sangu ketan anu diwadahan ku pasegan teu poho cai tina cere aluminium jeung lumurna dijagrageun di balandrongan imahna. Ke deui marangkek mah dalar we heula. Yeuh dalar sangu ketan. Pan aya goreng jeroan maung nang tadi tea jang deungeunna mah ayo dalar heula. Cek Birun Tasih tetangga Nabi Salmi nawaran dahar. Mitra kaum dangu sadayana
nu dalahar sanguketan jeung goreng jeroan maung oge karek meureun menang 5 huapan sewang mah. Nah atuh bet teu puguh mimietina. Ana kadenge suara si Mud jejeritan di tengah imah. Tekung silila jep teu kadenge deui sorana sing horeng si Mud kapiuhan. Alah ieu bapana, ieu budak kunaon getih wungkul geuning awak-awak. Cek Bisalmi rawah riwih garo singsat. Anu dalahar teh aleureun heula. Sawareh mah laju arasup ka jero imah Mang Jantuk. Rek nenjo kayaan si Mud anu cenah awakna pinuh ku getih. Barang nepi ka jero bener we. Sarerea bati olohokna awahing ku kaget. Nenjo Jang Mud anak Mang Jantuk sakujur awakna obroi ku getih maseuhan baju kaosna. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Jang Mud anu keur digugulung ku indung bapana katut ku tatangga-tatanggana. Ayeuna urang nyaritakeun Bah Aok anu keur aya di jero goah imahna. Paingan atuh Jang Mud nepi ka guyang getih bari teu puguh tatuna. Mana horeng eta teh pagawean Bah Aok nyaeta ku jalan ngirimkeun jurig warjit pikeun nyiksa waruga Jang Mud anu teu tuah teu dosa. Bah Aok sila mendeko di jero goa yang hareupan parukuyan jeung rupa-rupa sasajen. Aya dawogan, aya endog hayam, cikopi pait, cikopi amis. Teh pait, teh amis, cai herang. Sajabat ti parukuyan anu meledug haseup menyana ditambah oge ku beuleum hio jeung surutu. Anu leuwih aneh mah di dinya aya bebonekaan mangrupakeun budak anu dijieunna tina lamak hideung jeung lamak bodas. Tur eta bebonekaan teh anu persis jejelemaan. Palebah beuteungna make jeung dicacaban ku peso kuningan anu rubakna sagede daun euring. Modar sia babenyit tuman deui babenyit keneh geus wani ngawirang gaing anu geus bolong odan kieu. Rajageun sia modar sia Mud. Cek Bah Aok nyarita sorangan. Kituna teh bari ngome-ngome peso leutik ditojos-tojoskeun laju diputir-puntirkeun kana boneka lamak. Pamiarsa sadayana kajadian Jang Mud anu diwarjit ku Bah Aok kawas nu aya kontak batin antara Aki jeung Incu, antara Bah Usman di lembur Nangkorak jeung Jang Mud nu aya di lembur Cikalong. Dina kayaan Jang Mud ngalam parah teu walakaya. Getih nu kaluar tina bahamna ampet. Ayeuna bet kaluar getih sabulu-bulu. Baju kaos Jang Mud nepi ka beus baseuh ku getih. Kelir kaos meuni obroi beureum getih. Tapi aya ku aneh, getih nu sakitu ciprukna tina kaos Jang Mud teh taya bau-bau hanyir getih. Bah Usman salaku akina Jang Mud dumadakan peuting ieu mah hatena guliga. Hawa nu karasa ku Bah Usman meuni asa hareudang bayeungyang. Padahal di lembur Nanggorak mah karek raat tina hujan pisan. Nya aya daun ieu teh aduh. Cek Bah Usman ngageremet dina jero hatena. Manehna ingat kana Purwa Daksina. Purwa teh wiwitan, Daksina wekasan. Ras ingat kana ilmu panemu jampe pamake anu kungsi digolangkeun waktu keur ngora. Bah Usman gasik sila dina luhur samak di pangkengna. Inyana reub meuremkeun panona. Bibirna kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamakena. Lang-lang zukma. Lang-lang zukma. Belesat. Sukma Bah Usman ngabelesat jauh kaluhur mumbul ka Jomantara. Sanggeus aya di Jomantara red. Sukma
Mbah Usman ngareret kahandap ke arah beh kulon. Bre, katempo lembur Cikalong, lembur anak incuna. Panon Mbah Usman terus gular giler nyidik-nyidik ka pelabah wangunan Imah Bisalmi anu jadi anak tunggalna Mbah Usman jeung Ambu Elin. Mbah Usman kacidaruasna barang katempo ku panon inyana. Loba jalema anu kerting laliud di buruan jeung deket emper Imah Bisalmi katut minantuna nyatana Mang Jantuk. Lu bajal begitu gening di imah anak aing teh. Hayangnya udah dijaburkeun ku kami masih ya. Harita sukmana Mbah Usman nyirorot ka handap. Taya bedana jeung manuk alap-alap anu rek nyabat simut siut clek. Sukma Mbah Usman napak lemah. Teu micen waktu najan sadetik oge. Mbah Usman terus asup ka jero imah anakna. Baingan, aduh baingan. Ambe ye incu aing geuning keur meunang rara tunggara karogan. Dedeuh teuing kasep menak soleh jinggo incu aki. Cek Mbah Usman bari tal ngarampa palebah dada Jang Mud. Cep. Karasa ku Jang Mud aya hawa tiis. Jang Mud anu sakitu tadi ngarasa nyeri anu luar biasa tina dada jeung beuteungna. Sanggeus dirampak ku sukmana Mbah Usman dumadakan teu nyeri deui, teu sakara-kara. Malah baju kawas nu tadi obroy ku getih teh leungit sapada harita jadi cai kesang anu peueus maseuhan kaosna. Ma, demak, uing cager ma. Aduh, mana batur uing nu tadi bebancakan euy. Aduh. Cek Jang Mud kalah ingat ka baturna anu tadi arulin di buruan teh. Cag, urang tinggalkeun heula ngeunaan carita kulawarga Mang Jantuk jeung warga Cikalong anu digehgerkeun ku Jang Mud anu kena ku warajin. Keun urang teundeun heula di handeulem sieum geusan sampeureun, urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun, guareun carita anu baris kasamper deui. Ayeuna urang kocapkeun rombongan maung lodaya anu geus ngajaririm wujudna jadi manusia anu sok disebut aden-aden teh. Rombongan aden-aden anu dicaritakeun ti heula teh ayeuna geus nepi ka leuweung ujung kulon. Sadatangna rombongan ti alas roban teh pada ngabageakeun ku pribumi ujung kulon. Pribumi anu jumlahna 40 urang teh kacida ngahormatna ka sakabeh rombongan. Kabeh cakah cikih sararibu ngabagiakeun ku jamuan mangrupa dahareun anu bahana kabeh oge tina sarupaning daging sasatawan. Kayaning dengdeng daging uncal, kueh batok anu bahana tina bebek tulang banteng, katimus daging bedul, opor kelenci, malah daging atahan oge meuni pating gulantung tina palang-palang kai. Pirang-pirang daging ajag, daging embe jeung monyet anu menang nyisit oge aya puluhna. Badis we jiga bebenyit nang nyisit. Huntuna nyalengir, matana baruncelik. Bangga gasadayana rombongan ningalai roban ngareueud heula. Ning warareg nong ngizin-ngizin. Anggap ge ni lemur nyalira rok mangga Kitu ceki Sumbar anu kapapancenan pikeun nyambut tamu para rombongan aden-aden. Mangga nganampi pisan. Hapunten ngumarginos lalawar ngieu nuangeun mani neras ni lewoknya ada neras di lewok. Ceki Gerung ngawakilan rombongan aden-aden. Eta rombongan maung lodaya teh sebenarnya mah lain bae nu ti alas roban. Tapi aya oge nu meunang nyamper ti wewengkon leuweung Sancang Pasundan.
Kabeh aden-aden bangun anu pagede-gede huap. Sagala kaolahan anu bahana tina daging jeung tulang teh meuni ledis teu nyesa dina waktu teu leuwih ti 10 menit. Sakitu beteungna geus barung kiang oge, hayu we satungtung aya keneh mahakaneun teureun-eureun dicatre. Ari kitu nama pantes. Apanan halijrahna para lodaya teh di Jawa ka ujung kulon teh bari parwasa. Tah lamun balikna deui engke meunang barang dahar oge. Mantak cenah lamun balad maung balikeun mah sok rumpang rampung sakur embe nu aya di liwatan mah sok dihakan ku aden-aden. Pamiarsa sadayana sakumaha anu parantos didugikeun ti payun yen anu namina Nyirindat teh eta pamajikan maung lodaya nu katelah Sirawun teh. Mangsa rombongan geus narepi ka pelebah wewengkon ujung genteng. Rombongan teh karek ngeuh yen Nyirindat pamajikanna Sirawun eueuh tina abringan. Nyirindat lodaya nu panggeulisna pangdemplona di antarana bangsa aden-aden teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kabeh taya nu nyarahueun ka Nyirindat. Mangsa keur kahujanan teh harita teh apan Nyirindat kacapean lempangna megil tina barisan rombongan. Nepi ka Nyirindat ngadon ngiuhan di saung sawahna Mang Jantuk nu aya di wewengkon Cikalong Subang. Sedangkeun ari salakina Nyirindat nu katelah Sirawun teh harita teh leumpangna panghareupna da pugu inya nama salaku gegedug rombongan. Mun jaman kiwari mah komandan kompi meureunnan. Barang sarerea mireng yen Nyirindat leungit atuh Sirawun salaku salakina teu bisa kebat nuluykeun lalampahanana anu rek ngasah parabot jimat ka ujung kulon. Sirawun kapaksa masrahkeun kalungguhan jadi pamimpin rombongan teh ka Kimarwah maung lodaya anu ampir sarua wasena jeung manehna. Sanggeus Sirawun seren sumeren tina kalungguhanana inyana langsung ngabiur lumpat balik deui ka tukang. Rek mapai nu jadi pamajikanana anu dipika cinta. Karunya rawun maneh teh anyar panganten jeung Nyirindat teh. Mangkaning alus geolna Nyirindat teh hade empotna barangna liket kawas jangel piuleun ayeuna leungit. Aduh. Ceuk kokolot ti maung lodaya ngagerentes nalika Sirawun lumpat ngapelesat balik deui ka tukang. Ayeuna balik deui ka ujung kulon. Acara hajat panjang jimat anu dihadiran ku sakumna aden-aden di jero karaton kadaleman ujung kulon geus rek dimimitian. Sakur jimat bawaana masing-masing digundukeun tina bokor-bokor emas anu ngajajar aya kana 7 bokorna bari disanghareupan ku Ki Buyut sancang buana. Ki Buyut sancang buana teh sanajan umurna geus ratusan tahun tapi anggar jag-jag waringkas, awakna heg-heg, pakulitana bodas tur bersih. Buuk anu ngapiuk bodas tur panjangna nepi ka nangahan cangkeng teh ngahaja dirumbaikeun kitu wae. Teu kawas aden-aden liana anu marake totopong ikat barang bang semplak. Tah ieu aki-aki teh anu ngawasa alam kajinan bang samaung jadi rajana jin maung. Sakabeh maung boh maung lodaya macan kumbang maung tutul meong congkok atawa rupa maung naon bae tunduk takluk ka Ki Buyut sancang buana. Sarengsena nareundeun jimat kabeh aden-aden dari sarila mendeko dina amparan kulit-kulit sesatoan.
geula samemeh kula ngajian ieu jimat-jimat ti andika sakabeh anu geus ngagunduk dina Bogor. Kula hayang nyawa heula sa nu hadir di dieu jeung sa anu teu hadir. Pati lodra zeta baik geura absen heula ku andika sa anu aya wae sa anu eueuh. Ceki buyut nitah maca buku absen. Samemeh patih lodra seta maca buku absenan. Telenjeng Ki Marwah gaganti Ki Rawun teh madep ka hareupeun Ki Buyut sancang buana. Ki Marwah laporan yen si Rawun oge nyerindat moal bisa ngahadiran acara panjang jimat cenah. Sabab barabat we Ki Marwah nerangkeun yen pamajikan Ki Rawun leungit dina nalika di perjalanan. Ki Rawun ayeuna keur mapai nu jadi pamajikanana. Ki Marwah oge laporan yen inyana geus ditunjuk jadi gegedug rombongan ku Ki Rawun. Nya adi kitu mah wayana boh nyirindat ada waziraun kabangsa wujudna moal bisa roba-roba tapi bakal tetap jadi maung lodaya saguma inyana baheula sababan jimatna oge dibarawa ku maranehna moal bisa karuat ayeuna. Kitu ceuk Ki Buyut sancang buana. Bari ngusapan jangotna anu ngarumbai bari semu herang ngagurilap nepi ka palebah bujalna. Sedangkan si Rawun harita anu keur neang laratan pamajikanana palebah pudunan Jalan Wanayasa Purwakarta. Si Rawun reg leumpangna ngarandag heula sabab karasa ku manehna anggota awakna dumadakan jadi narungtutan robah ti mimiti sirah parat kana sukuna beriji lebulu. Dina cungcurunganana kaluar buntut anu ngakebai panjang. Cilagedeg Si Rawun nu tadina mangrupa manusia teh jadi maung lodaya seperti asalna deui. Kajadian kitu teh barangjeng acara ritual hajat panjang jimat anu keur dilaksanakeun di ujung kulon. Beuk ambe cilaka aing kudu balik deui ka asal moal bisa jadi wujud manusia tapi lah keun bae asal kapanggih diwe jeung nyirindat. Duh rindat geulis pamajikan akan di mana atuh ari anjeun mun eureun nya eureun di mana lamun nyimpang nya nyimpang di mana nyai ieu akang geulis. Kitu cek gerentes hate si Rawun. Si Rawun ayeuna geus teu bisa deui mapai-mapai jalan gede. Komo ari kudu nyorang jalan pilemburan mah asa pamohalan. Sabab moal teu burung pada moro pada ngaraponan ku manusia. Kaula kudu asup heula ka leuweung di ieu wewengkon. Kepeuting kakarek kaula bisa ngasruk ka pilemburan. Mapai deui si nyai. Kitu gerentes hate si Rawun. Jeleng gorobas. Si Rawun harita ngagajleng ngagorobas asup ka leuweung. Leuweung nu aya di wewengkon Wanayasa. Terus mapai jalan satapak nuju ka wetankeun rek muru ka leuweung Batu Kapur. Si Rawun leumpangna meuni nahnai coba capek tas lampahan jauh katambah apan si Rawun mah can kararaban daging samet-met acan. Di tengahing lalampahan leuweung Cipancar si Rawun meuni curingat sabab matana anu moncorong kawas lampu senter teh nenjo uncal anu keur ngajuru. Kawan tu waktu geus peuting atuh si Rawun teh teu kudu loba sasalingkeran pikeun nekuk beung uncal. Inyana
antarewe lempang bari ka katayepan dodongkoan. Kira-kira jarak 10 deupaan deui kana uncal anu keur ngajuru. Curawul kak. Pondok uncal anu keur ngahejeunkeun anakna teh mendingan sagerewas ditekuk ku si Rawun. Letah uncal mendika ngelel sabab beheungna geus diparieuskeun ku si Rawun. Kuku-kuku ramo si Rawun anu ranggoas sareukeut mebes kana ti koro uncal. Mutuh nama jadi watir kanu ngadahar jeung watir kanu didahar. Anu ngadahar maung keur kalaparan, anu didahar uncal anu teu tuah teu dosa. Ari si Rawun watirna kudu ku tilu. Watir ku leungitna nu jadi pamajikanana, watir teu bisa miluan acara panjang jimat anu ngabalukarkeun inyana balik deui ka wujud aslina. Sedangkan ari watirna ka uncal keur ngajuru nu katutuh anakna nu karek berejel oge kudu jadi eusik kadut manehna. Kawasna mun ayana di manusia mah meureun paehna uncal kitu teh kaasup paeh syahid, innalillahi. Si Rawun teh nya seubeuh ayeuna mah beuteungna bungkian tanagana rosa deui. Tapi sanajan beuteung seubeuh oge ari pikiranna mah keur dirungrum ku kabingung, dibarengan ku kasusah mah angger geuning, hatina ngacerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Sasambat kakaruhuna ceurik melas melis, cipanona wuwuh juuh, cipruk maseuhan pipina. Harita teh kayaan di leuweung tonggoheun Gunung Batu Kapur sagala herang Subang. Wanci peuting ngawang-ngawang, bulan purnama moncorong, cahayana nyaangan buana pancatengan. Hawa di eta gunung kacida tiris mucicid, sora sato leuweung di sarada, bagong ting salagrok, sihungna nyungkuran bong borosan kayaning boros kamalaseo, para hulu boros kunci, malah sakapeung sok bari nyungkuran taneuh anu biye neangan cacing pantasna teh. Manuk cuhcur patembalan jeung manuk dudut, sorak kunyuk ting ngarenuk patembalan jeung lutung anu sing guntayang dina dahan-dahan kai atra katojo ku cahaya bulan purnama. Gog harita si Rawun nagog ngabagug dina amparan cadasi si walungan. Tengah leuweung sagala herang, tonggoheun wewengkon leuweung Gunung Batu Kapur sagala herang. Inyana mikir pilampaheun kudu kumaha jeung kudu kamana nyalusur jeung mapai nu jadi panutan buah ati kembang soca nyerindat anu dipika tresnana. Nah kudu kamana deui ieu aing kudu maluruh si Nyai. Kula teh moal bingung teuing lamun wujud kula angger tina wujud manusia. Kula bisa larsup ka pilemburan, bisa tetelepe ka jalma-jalma urang lembur anu geus kaliwatan mangsa kula jeung rombongan lumampah rek ngadeuheus kaki dalem loreng jeung kaki buyut sancang buana. Tapi ayeuna mah wujud aing geus jadi maung. Duh Nyai, duh nyerindat bojo akang, na di mana atuh anjeun ayana ayeuna? Kitu geurentes hatena si Rawun. Cimatana beki cipruk maseuhan pipi ngalembereh kana biwir jeung kumisna. Si Rawun nyoba-nyoba nyalukan nyerindat, sugan we nyerindat nu jadi pamajikanna ngadengieun jeung apaleun keneh kana sora gaurna. Sora nu baheula waktu dipake melet nyerindat. Gaur, gaur, gaur. Sora si Rawun ngagaur mangrupa sora maung lodaya
anu kawentar mampu ngaluarkeun sora ratusan kilo, anu mampu ngaluarkeun sora ratusan kilo haj ribuan dB sorana aweuhan pating saleor meupeskeun simpena leuweung batu kapur dina wanci peuting. Sasatawan di eta leuweung meuni pating buriak nyingkahan maung lodaya anu cikeneh ngagaurna mata ngagenjleungkeun leuweung ngandag-ngandag jagat ti lemburan anu teu pati jauh jeung wewengkon leuweung gunung batu kapur sagala heran. Tapi nalika si rawun rek ngagaur deui, na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balan ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.